Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa anu mulia, tepang deui dina acara Dongeng Sunda Carios Menak Anyar bagian katilu. Karangan Kang Warsa, digarap kusim kuring Dewan Tarasudaya. Pamirsa kumaha daramang dina danget ieu, mugia sadayana aya dina ginanjar kawilujengan, aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa sakumaha kauninga dina bagian kedua, rupina masih kena emutnya. Tah ayeuna urang lajengkeun kana bagian katilu. Hanca urang kamari kapegung ku waktos kitunya. Kumaha atuh jujutana ieu carios Menak Anyar bagian katilu. Karangan Kang Warsa, urang sami-sami Bandungan bae. Mugia janten landung pang beberah mana. Semangga. Langit usum katiga warna pulas bulau. Kira-kira wanci haneut moyan, serangenge moncorong geus dua tumbak. Luhureun memunggang Gunung Arca. Nu tatanen geus arindit ka sawahna sewang-sewangan. Sora embe pating berele silih tembalan jeung batur-baturna. Kaambe seungit haseup durukan. Kabiasaan di lembur sesa jukut anu teu dihakan ku embe jeung domba atawa ingon-ingon sajena sok langsung diduruk. Mangkardi keur ngageberan baralak anu dibeungkeut tuluy disunduk. Bener, kamari pisan manehna ngagali lombang tempat meuyeum cau. Teu make karbit, tapi dipeuyeum ku cara dikubur. Lilana kana 3 poe, cau langsung asa. Lembur kapitan pernahna kiduleun kampung Cibodas. Ngan ayat 30 suhunan imah. 3 imah diantarana masih panggung. Jalma nu boga pangaruh di eta lembur anu disebut kokolot, lemburnya eta Ki Memet. Di pikolot da memang geus kolot. Umurna nincak 82 tahun. Tapi katenjona masih jag-jag waringkas, tangginas tur gesit. Teu eleh ku jalma anu umurna 30-an sok sanajan pangawakanna teu pati jangkung. Bisa menca lain kembangna wungkul oge katut eusina. Aya bedana menca kembang jeung eusi. Menca kembangna wungkul mah ku diajar saminggu lilana oge. Arek budak atawa nu geus sawawa bisa langsung makalangan dina panggung. Sedengkeun menca eusi mah saha bae nu diajar kudu ngaliwatan hambalan-hambalan. Timimiti diajar menca, diatik kakuatan nepi ka kudu bisa ngagulingkeun batu sagede munding ku cara ditajong atau diteugel. Lain supaya menang pangajen jeung pangakuan ti balarea salaku jalma sakti. Utamana mah sangkan bisa ngabela ka diri sorangan cukup sakitu. Kanca mitra, sameme ieu carita ngeunaan Bah Memet dituluykeun. Urang guar heula salah sahiji seni bela diri Pancasila anu geus ngadarah daging jeung kahirupan urang lembur. Barudak oge bisa milih sababaraha paguron keur diajar menca. Ngan paguron anu cocok keur barudak mah nyaeta paguron Lodaya Bodas anu diluluguan ku Kang Apud. Geus matuh ngatik menca barudak dilakonan wanci sareureuh budak. Kira-kira jam 8-an peuting rengse barudak nedunan pangajian di masjid. Pangawakan Kang Apud sedeng. Ciciren utama namah dina leungeun tara elat make gelang bahar. Parigel dina menca. Dina ngatik barudak tara dibarengan heureuy estuning serius. Dengekeun kumaraneh yeuh. Akang mah teu hayang boga murid palaya peleye leuleus. Dina leulesna oge kudu liat kawas tali dina awi. Ceuk Kang Apud
dina hiji waktu ka barudak anu geus ngajajar siap narima jurus anyar. Sing Junun diajar menca, sok sanajan anu ku akang dibikeun kamarane ngan saukur jurus-jurus dasar. Kekeh bae dina diajar mah sing balener. Barudak arungeuh jadi kabiasaan. Sameme diajar menca jeung hut-hut ngaluarkeun jurus suku jeung leungeun, barudak sok dibalur heula ku Cimande. Nyaeta minyak tina kalapa anu diruang atawa dikekeb dina taneuh saminggu lilana. Barudak anu kakarak jeung anyar dibalur ku minyak Cimande mah moal kuat nahan bauna. Ngan ari geus biasa mah barudak sok menta jeung ngahajak malur leungeun jeung sukuna sewang-sewangan. Da bener atuh. Leungeun jeung suku anu geus biasa dibalur ku minyak Cimande teh sok jadi kuat jeung tareuas. Si Dadun mah abong sukuna kuat jeung teuas, dina main bal oge babadug ka mana karap. Teu bisa najong bal, jeleker suku batur ditajong. Penting ieu maraneh arek dilatih jurus ngodok bako ku akang, ceuk Kang Apud. Awak kacaangan ku obor anu dipasang dina tangkal jengjeng. Bubuhan obor caangna oge teu pati mabra. Ngadengi jurus anyarnya eta jurus ngodok bako teh, barudak teu bisa nahan seuri, sok sanajan Kang Apud kawilang jalma jarang heureuy. Nyada teu serius-serius teuing oge, sakali waktu mah bisa heureuy. Ngodok bako atan nepi ngodok ba. Saurang budak nanya di barengan ku seuri. Bako, kade, tong dipengparkeun kadulian. Pok Kang Apud. Haji Opik. Kang Apud nunjuk ka si Opik, baturna sok disebut anak buah kahiji Kang Apud, tara hararese dititah ku anu jadi guru. Tegeskeun gerakanna. Basajan ngan tilu rintakan. Kang Apud masang kuda-kuda, tuluy ngomong deui. Tengah akang kumaneh Opik. Teu nunggu dititah 2 kali. Hiuk leungeun katuh si Opik ngarah kana beuteung Kang Apud. Nenjuk kitu Kang Apud rikat newak pigeulang leungeun si Opik. Tah, ieu gerakan kahiji. Nalika maraneh aya nu neungeul kudu geus ditewak. Pok Kang Apud. Saterusna manehna marieskeun leungeun si Opik ka belah katuhu. Suku katuhu dipajukeun, diteruskeun ku majukeun suku kenca. Ku eta gerakan Kang Apud ayeuna geus aya di tukangeun awak si Opik. Saterusna awak rada diturunkeun, eueuh anu boga sangka samemehna gawok leungeun kenca Kang Apud ngarewok palangkakan si Opik. Budak anu dikerewok palangkakan katenjo kuringis da anu karau ku Kang Apud pas pisan kana palebah sikina barak hatak barudak saleuseurian. Tah, anu tadi disebutna jurus ngodok bako. Kade, tong sagawayah dipake heureuy. Ngerewok rada kuat meueusan mah bisa kapaehan tah jalma anu dikerewok ku eta jurus. Ceuk Mang Apud sabadinita si Opik asup deui kana barisan barudak. Ti harita jurus ngodok bako sok jadi babasan barudak. Da kitu geuning barudak mah ari dibere jurus anu sabenerna samodel jurus belut putih, pamonyet, pamacan jeung jurus betrik simet mah sok hare-hare. Teu cara kana jurus anu kawas heureuy. Padahal lamun dipraktekkeun mah bener ceuk Kang Apud bisa mateni jalma teu pupuh. Kanca mitra, ayeuna urang caritakeun deui ngeunaan Ki Memed teh. Loba carita ngeunaan Ki Memed salaku kokolot lembur. Ngaranna oge kolot, kudu sagala ngawasa kana widang-widang kahirupan. Ngeunaan kasakten mah lain caturkeuneun. Dina zaman gorombolan jeung usum murid ku sabab PKI terus-terusan nyieun pacogregan, Ki Memed mindeng nyalametkeun lemburna sorangan jeung wewengkon sejen tina kajahatan gorombolan jeung PKI. Carita ti urang kapitan, 5 gorombolan dipaksa kudu nyuuh nalika ku Ki Memed disebut manusa-manusa lumpuh teu boga rasa kamanusaan. 5 urang gorombolan tapak deku leuleus kawas kapuk kaibunan. Ti harita eueuh jalma anu kumawani ngunghak ka Ki Memed. Ku urang kapitan dijadikeun kokolot lembur.
anu boga pancen lain ukur jadi pupuh lemur oge kudu bisa ngarengsekeun sagala pasoalan nu disanghareupan ku urang lembur. Dina widang politik, kungsi diparebutkeun kudu asup ka partai itu ieu dina tahun 60-an. Eueuh anu ditarima. Ngan dina mangsa Orde Baru mah Ki Memed dipernahkeun jadi Dewan Panasehat Partai Pamerintahan. Teu nolak lain teu wani, tapi keur ngajaga lembur tina pacekcokan politik anu karek anyar beunta. Nepi ka tahun 70-an, partai pangawasa pinunjul bae dina tiap pemilu. Minangka sikap males budi ka urang kapitan, rengse pamilu, pacamat mere bantuan ka masyarakat waragad keur nyieun MCK umum. Geus puguh dina widang keagamaan mah, Ki Memed bisa kawilang jalma sagala bisa. Timimiti ngawurukan ngaji nepi ka imaman salat berjamaah. Saminggu sakali sok ngisi pengajian mingguan. Sakali sewang jeung Kang Ocep. Dina poe Jumaah oge sok kapancenan ngeusi khotbah di masjid desa. Can aya masjid jame di lembur kapitan mah. Da jumlah wargana can cukup keur ngayakeun jumaahan. Tepati jauh ongko masjid jame desa di eta lembur. Di kapitan karek ngadeg masjid leutik disebut langgar mah lain. Da ukurana leuwih gede tibatan langgar geus aya kulahan ongko. Di eta masjid pisan Ki Memed namplokeun pangartina ka masyarakat kapitan. Sebutan kadirina kajaba kokol tembur sok aya oge nyebut ahli hikmah. Ahli hikmah lain dukun, cek salah saurang anu kungsi ngobrol jeung Ki Memed. Jauh pisan bedana antara dukun jeung anu sok ngahikmah. Nya oge sok make jampe pamake, samodel jang jawokan, tapi jampe-jampe nu dibaca ku Ki Memed mah geus nyurup jeung ayat anu aya dina Quran. Dimimitian kumaca bismillah tuluy ditungtungan kumaca alhamdulillah. Ari dukun mah siga Ki Janali. Dina nambaan batur sok ngukus menyan, make keris diacung-acung sagala. Malah aya anu kungsi kudu aya iketan batin jeung Nyimas Putri lamun panyakit hayang geracangeur. Loba oge anu datang ti mana mendi anu menta kadijayaan, kadugalan, jeung kabeungharan. Nya kitu, kudu tapak jeung semedi sagala di guha kutamana atawa kudu dibarengan ku nyuguh di Gunung Arca. Kitu cek masyarakat di eta wewengkon ngeunaan ahli hikmah jeung dukun antara Ki Memed jeung Ki Janali. Sakumaha anu kungsi diobrolkeun jeung mualim oleh. Kang Acip kudu tatanya kajal mangarti. Dina poe eta, wanci haneut moyan, manehna ngagidig lempang kakidulkeun, arek nepungan Ki Memed. Beja ti mualim oleh keneh, salah saurang jalma anu kasebut bisa maca kahirupan zaman anu geus kaalaman teh, nyaeta Ki Memed pisan. Dina pikiran Kang Acip, teu salah meureun lamun dicobaan nanya sagala rupa anu kungsi diomongkeun ku jenat bapana sababaraha taun ka tukang. Pakarangan imah Ki Memed lega tur lalning. Pika betaheun aya tangkal balingbing, sirsak jeung dipager ku hanjuang. Sampe jeung lalab-lalaban mah tong dicaturkeun. Tangkal waluh siem keur meujeuhna gomplok ku daun, ngarambat kana awi anu ngahaja dipasangkeun luhur pakarangana anu dipinuhan ku tutuwuhan sabangsaning lalab. Imahna panggung julang ngapak. Sampurasun. Sampurasun. Rampes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aya sema. Yap, asup den. Cek hiji kolot marahmai biar budi.
Sanggeus ngajelaskeun pamaksudana, Kang Acip netep Ki Memed daria pisan, diuk oge teu usik. Talupuh ditilaman ku samak salambar. Karuhun. Ki Memed ngagerendeng tarang kerung. Cek Aki mah tepati penting urang ngudag lelepen anu kungsi diobrolkeun ku bapa kahidep den. Mung penasaran bae abdi teh. Da sakur anu nyarios ka abdi sok omat-omatan miwara ngajaga si Ain. Mu alim oleh oge sami kitu. Kang Acip ngajandrekeun. Ki Memed ngarengha panjang. Ya, memang benar. Lamun ditarik garis kaluhur mah aya keneh kakaitan jeung Raja Sunda Buhun kulawarga Ujang teh. Ti garis turunan bapa. Teu kudu jadi soal anu gede. Ayeuna mah kumaha carana sangkan budak Ujang jadi naon anu dipiharep ka hareupna. Sing getol bae dikir, amalkeun bae ieu bacaan tiap janari. Baca ku Ujang sahadat jeung surat Fatihah. Ki Memed ngajelaskeun panjang tur anca. Sabaraha kali Ki Kang Acip penasaran. Samampuhna bae Jang. Tembal Ki Memed sabari menarkeun kopea. Teu nganggo bacaan sejen, siga jampe pamake atanapi jang jawokan. Nya ari Ujang resep jeung daek ngamalkeun jang jawokan. Engke ku Aki dibere lah 5 nepi ka 10 mah. Mangga nuhun Ki. Balik di Ki Memed, Kang Acip langsung kacai. Bebersih, da pesen Ki Memed, lamun arek ngadehes kanu kawasa kudu tarapti dina bebersih. Memeh wanci lingsir ngulon, Kang Acip geus ngampar sajadah di kamarna. Diniatan arek dikir jeung macakeun jang jawokan, moal sapoe 2 poe, tapi arek terus-terusan. Nenjo aya nu robah dina diri salakina model kitu. Cejua pamajikanna ngabati seuri bae. Ceuk pikirna geus waktuna insaf meureun. Teu loba tatanya bisi salah jeung jadi mata. Aya kajadian aneh di kampung Cibodas. Kajaba babalik pikirna Kang Acip anu asalna bolostrong teu daek ka masjid acan. Ujug-ujug jadi getol. Malah getolna oge lain gegetolan. Masjid jadi raresik da unggal isuk disapuan diempel ku manehna. Asalna mah masyarakat oge karasa heran ku robahna sikep Kang Acip model kitu. Sawarehna deui nebak-nebak meureun hayang beunghar ku cara ngadeuketan anu maha beunghar. Cek mualim oleh, ngaranna oge jalma, pasti kakeunaan ku robah. Naon niat anu sabenerna, ngan Kang Acip pungkul jeung pangeran anu nyaho. Sahanu apal jeung nyaho kana eusi hate jalma. Nu bener. Mabiot leungit, masyarakat silih tanya jeung batur-batur. Masyarakat Cibodas gandeng nalika meunang beja tineng asih, incu mak biot pituin. Cenah ninina leungit, ti wanci janari gede nepi ka isuk can balik deui ka imah. Da tetela wanci janari leutik teh anu jadi nini bebeja rek kacai, rek bebersih. Nepi ka wayah kieu can mulang deui. Ngaranna oge masyarakat nya kitu, hirupna dipinuhan ku sikep panasaran
hayang nyaho sagala rupa antukna neguh rupa-rupa. Kasarung meureun ngaranna oge nini. Cek saurang jalma. Paman mungkin paling oge 30 kana gawir ngan palalias ari nepi ka kitu mah sing diraksa bae Aya oge anu ngajudi kitu. atawa dirawuh handekala. Palang siang bener cek maneh upay. Kasarung karana oge nini lempang we meureun sakarepna. Jigana berasna ka leuweung kiduleun Cimandiri. Kitu rame jeung earna urang lembur. RWDD ngajak ka masyarakat anu keur nyaralse neangan Mabiot. Teu kudu ngaduga-duga jeung nyangka itu ieu. Dina poe eta pisan, masyarakat anu teu boga kasibukan nareangan Mabiot. Tiap gawir ditalungtik, sumur jeung susukan disasar eueuh nu nyesa. Da bisi dirau ku sandekala teh. Tiap tangkal badag ditaekan, bisi disumputkeun dina tangkal atawa digantungkeun dina dahana. Geus puguh rungkun jeung dapuran awi mah disingraikeun. Lebeng teu kapanggih eueuh laratanna. Di lembur sorangan teu kapanggih. Masyarakat nyungsi ka lembur sejen. Ditanya-tanyakeun sugan nenjo hiji nini anu ciri-cirina model kieu. Buuk geus pinuh ku huis, kolot, lempangna semu bongkok, jeung kulitna peot. Nya heueuh atuh parana oge nini. Urang Cibodas anu diluluguan ku RW Dedem ku urang Santiong dituduhkeun aya hiji tempat anu baheulana dianggap tempat sandekala nyumputkeun manusia di leuwih heula. Masyarakat ti eta wewengkon mah geus pada apal kumaha sangetna leuwih heula. Moal aya anu kumawani ngulampreng atawa ngahaja ngaliwat ka eta tempat. Loba carita jalma anu ngaliwat ka eta tempat komo sasoranganan jarang bisa balik deui. Ngan ari kadinyana lobaan mah meureun anu ngaranna jurig oge bakal sieunun. Komo ieu mah beurang. Moal aya jurig kaberangan. Leuwih heulang disebut tempatna anu sanget memang bener. Masih harieum katutup ku rupaning tangkal. Wanci panon poe satumbak mah. Cahaya srangenge oge teu bisa asup norobos ka eta tempat kusabab tangkal-tangkal laluhur ngajajar rapat. Keur neangan Mabiot sugan aya di dinya, masyarakat ti eta wewengkon tumplek ka leuwih heulang tiap tangkal diriksakeun. Angger suhu. Lamun nya mah loba jalma anu kungsi disumputkeun ku sandekala di ieu tempat, meureun aya laratanna. Geuning eueuh tapak-tapakna acan Cek salah saurang jalma ngagrendeng ka baturna. Geus ulah ngomong sagawaya, bisi maneh aya nu neang peuting ke. Asa piraku bae jurig make kudu tuang teang sagala. Heueuh, arek ngajak ulin ka maneh meureun. Baraya keneh panjang jurig maneh teh. Plak sirah anu ngomong ditakol ku batur. Kabeh ngusap dada nalika kaluar ti leuwih heulang. Dunya ngadadak karasa lega deui. Salamet geuning eueuh anu kasasar. Ngan Mabiot tetep can kapanggih eueuh laratanna. Aya nu ngomong bener sangkan salamet mah urang teh kudu rempug jukung sauyunan. Buktina ku cara lobaan asup ka tempat anu salila ieu dianggap sanget jeung pikasieun geuning bisa kaluar deui ti eta tempat. Nepi ka wanci mancaran, Mabiot can kapanggih keneh. Urang Santiong teu milu nuluykeun neangan eta nini. RWDD ngajak masyarakat Cibodas nuluykeun neangan Mabiot ka lemur-lemur pentaseun Cimandiri. Lamun perlu mah nepi ka Gunung Gede oge kudu dijugjug. Demi saurang nini, da sarua pada jelema kudu disalametkeun. Lembur-lembur sisi gunung di antarana Cipeut, Bangbayang, Ciwangun, nepi ka Wangun Reja, disasar, diteang, diaprak sakur jelema ditanya. Kari capena, Mabiot angger teu kapanggih.
anu asalna neangan ini arek dituluykeun sanajan nepi ka gunung jeung leuweung oge antukna mah teu jadi. Ku akal sehat oge geus kapikir asa pamohalan saurang nini anu tanagana geus rarempo bisa asur-asurkan ka gunung jeung leuweung mah. Baralik deui bae kalem. Di kampung Cibodas sorangan, nalika masyarakat utamana kaum lalakina, nareangan mabiot geus rame. Cikoyah haruhah hareho ngomong ka Bu RW, majar nenjo mabiot keur diuk nyorangan di jalan satapak anu berasna ka Asna Gede. Nah diantep atuh kumaneh koyah. Sieun jeung bisi salah tetenyoan. Bener, jigana maneh salah tetenyoan. Da ku RW Dedem sapara kanca kabeh tempat anu aya di ieu lembur geus didatangan ka asup Asana Gede. Ngadengi aya beja kitu, waktu nepi ka lembur, RW Dedem jeung anu sajana meakeun rasa penasaran langsung ngajugjug ka Asana Gede. Sugan bener mabiot aya di eta tempat. Wah, ngabohong beureun Cikoyah mah. Suwung di Astana Gede eueuh sasaha. Wancit tunggang gunung, hawa usum katiga karasa haneut. Dibarengan ku hilibirna angin, karasa pisan ku kabeh jalma. Moal aya kanyaah pangeran anu bisa dibohongkeun oge disumput-sumput. Barudak motah arulin di buruan imah, bahwa uman geus maca berjanji jeung salawatan di masjid. Manu kapinis nerus layung jeung mega, alam nu matak pika betah. Itu gening siga mabiot ditungtut ku Kang Acip. Ceuk salah saurang awewe. Rob mabiot jeung Kang Acip pada ngariung. Mabiot sorangan rawah riwih, teuing sedih, teuing bungah, urang lembur pada nyabak. Paratos di mana tuh mate? Pika melangen bae. Ceuk RW Dedem. Kapanggih di mana Jang Acip? Pak RW nanya ka Kang Acip di pinuhan rasa penasaran. Di Jalan Palabuhan. Waktu kuring balik ti imah babaturan, katingali imah biot keur diuk we di sisi jalan. Asih, anu matak lamun nini maneh arek kacai teh anteur geura. Ngarah teu luas leos ka mana mendi. Pan ngariweuhkeun jalma salembur tungtung nama. Ceuk RW Dedem. Antara keheul jeung bungah pacampur. Mabiot pada nyalaman, teu beda jeung lebaran. Mabiot sorangan teu ngarti. Kunaon jalma-jalma ngadadak jadi balager ka manehna. Nyabakan malah nyalaman manehna. Da memang geus pikun teh kakurung ku umur anu rek nincak saabad. Keur kitu waktosna kabujeng sep. Kanca mitra pamiarsa anu mulia, rupina urang ecakeun heula ye. Menak anyar bagian atanapi hanca katilu. Insyaallah bagian kaopat dongeng Sunda dina judul Menak Anyar karangan Kang Warsa urang tiasa ditepangkeun deui. Hatur nuhun kana sagala perhatosanna jeung kantun cag. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.